dicai teh lila teuing. Cak, hai buru. Teu kanggo kumahan heula atuh teh. Ai si mah ka mana teh? Mun beri eta ngapare lain kadinya. Aya tuturkeun yuk ah. Cik atuh bantuan. Ayo duaan ah. Ayo ah buru ah. Naon atuh ah, tempo karunya bantuan saeutik mah. Tuh, keunian keur ngalapare. Nih kitu bantuan. Embung sorangan mah. Udah mah ki dia bagian dieu ki dia ngeunaheun kitu. Mah kenaon? Ayo buru bantuan gandeng. Yang mung arah teh. Aduh ngajar. Urang mah nyebut dia Eta kenaon di dieu dinya? Nyari pare ieu. Hai buru ka dieu. Hayo bantuan heula atuh hayo. Aya. Hayo butuh kebotan tuh kegonangan tuh buru. Kocok ka dieu. Gawean tuh buru tuh gawean tuh. Anu geus beres. Aya mung. Tan ngakutan aya unggul urang mah. Tuh, urang ge bisa tempo tuh. Ngakutan unggul urang mah. Usaha teh ieu nya. Mak. Itu usaha ieu. Lumayan. Halus nih nyata. Wangi. Boleh pakai lah. Tabur bawa tanta. Tabur. Aing. Untung halodonya. Saya tuh sing gancang. Hayo mana cicing wae hayo hungkul. Buru aku mantuan na yung kurang mah ah. Hai coy, hayo buru. Gimana bawaan teh? Aduh pak. Saya tadi. Lumayan nih kesangan. Ya anggap ketik di buru. Mana bulu kita kemauan. Allah ya teh. Aduh, alhamdulillah sampai. Balik aing ka saung deui ah. Aing mendingan ngarokok daripada mantuan nu kitu mah. Kap atul awak. Ayo. Yang bawa ya. Kemana awal gini? Itu balik budak teh. Sebagai iyo ayo. Tangan. Alhamdulillah, kamu tuh saung itu sugan nyempur, hayo ang tangan si Ata masuk kedua gitu. Tah make ieu tah. Kedua budak teh. Buru atuh tangan tuh awah ka dieu. Turun ke sawah. Ningali si Nyai teh bah bieu. Bah, ningali budak hiji kitu ka mana bieu? Tinggalin tempoh kali ah. Mak buru atuh tempoh budak. Waktunya lain bantuan kolot teh. Skridinya aing maneh. Daripada aing atuh tingali geus mabur. Tinggal ngopi bari ngebul. Puguh-puguh we. Hari maneh tadi dititah teh ku kolot bantuan cenah ge pangirikeun parka balik ka dieu. Orang gak capek bi ngakutan tuh tempo tuh arate sarua kagak ngakutan bantuan sakadang oge langsung mabur. Mau balik dari itu kayak itu baru. Bungong. Can babeunangan diirik can beberes ngirik lagi tuh balik aleh ku atul teuing. Balik lagi. Sakadang deui nyata beres ngasa balik kalau yang mandi. Bukan langkah tuh mak, baik itu. Ngegebog tuh ah. Ngarokok hayu. Buru tuh boga nang latang emak di kuliahan sabarahan boga nang ke manten meureun. Aya dagog. Ningali bah ngamuk.
Padi menguning. Pakai batu atuh. Siapanya? Aku na toh. Gara-gara cuma makan doang sih nggak bantuin ibu, kenapa sih? Gatal. Kok segitunya? Sambil gini, ngepong potong padinya. Kue batu aya nagok atuh. Nangkung atuh pamen teh. Kan kayak mah, terus bebenangan mah. Awak kasih mah langkoikeun. Cing bener atuh barang gawe eta kayak kitu nya make tenaga. Kan juga make tenaga murunan. Teu nya bage tenaga eta cicing kan nagok tengah-tengah. Ngapan ieu pamakeun ieu teh? Siapa nyong, Sionang. Ai sinek piceun hileud nya teu atur tinggal itu hileud. Cek piceun ngahaja nah teu atur. Yeuh, Pisan sing jauh. yeuh. Tuh. Ya di atas cing di. Ini mulu. Serbikan Cing lain. bantuan eta. Oh, ada cicing. Urang mah ya kaya abah urang mah eta. Wah, misalkan gancang euy abah mah saahlina. Woi, mana mingintul da inaing. Karena katupang. Makanya, jadi anak harus ingat sama orang tua. Tahu kerjaan orang tua tuh gini, Capeknya. capek, Tah dengekeun tah. makannya doang. Tah dengekeun. Takutan tah. Akutan bu ieu. Oke. Oh, tak cicing. Cing sedidinya bari mantuan tuh. Kayak ngebul heula naon sakodong mah. Ku abah bantuan tuh buru. Oh, geningan tuh. Babakalan euy. Ari aja nanaonan. Terima kasih udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa dukungannya dengan cara like dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.